ngabersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae terus unggal bulan unggal minggu unggal poe ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kotor zahir mah gampang kenapa kotor rinso kena kotoran-kotoran umbah gampang karena tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin ngabersihan nafsu ya Allah ya Rabb ya hese lagi lain hese beneran eta nafsu teu puguh teu karuh mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin nafsu teh ambalaya mantak diatur micena nafsu tina ria tina ujub tidak takabur aya aturan-aturanana hiji-hiji sanapsu etalah ngaranna toriko taha ieu nafsu-nafsu urang lamun teu diarahan atuh moal aya ngilaheun ibadah urang makan ku nafsu kaajak ku batur ibadah urang mah ku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang di ka masjid teh senang perasaan nafsu wah ibadah teh penting bae ulah jelema sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan be warung ye rada maju nafsu ieu teh kulantaran lalajangan bae leja hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu juri malah mantap tah nafsu teu diarahan kumaha urang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid bulan Rajab abis syiar teh luhur atuh mangga bae tapi lamun teh dibere amplop harus ngajang hilek nafsu wah kesambalaya eueun nyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang mamang sia menanya ka aing teh mang haji kos tukang toge bae kiai atuh nafsu aya di kiaikeun eta urang mun dijabarkeun ambalaya ya Allah ya Rabbi nafsu asli na ruh urang makan ti Allah wa dafaqtu fihim min ruhi teh hayang dikitu-kitu hiji we hayang ka Allah kalbu urang teh kalbu urang ieu kudu dibersihan perputaran waktu teh teu karasa ternyata horeng urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir utang hitung tanggal hiji Rajab jatuh pada hari Selasa 10 derajat luhur poe Salasa hari Minggu Senin Salasa nanaon di bulan Rajab kakuduan kamistian ti Gusti Allah ngan ngabejaan be tanggal hiji Rajab adalah poe Salasa sakitu doang di jero bulan Rajab baheula 14 abad anu silam aya kejadian terhadap junjunan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yakni Isra wal Mi'raj. Beuh kejadian anu hese dicaritakeun. Kejadian anu hese kurang dipikiranana sebab eta mangalengkah tina alam kasat. Atuh hese nyaritakeun pindah alam. Kejadianana di jero bulan Rajab, mantak bulan Rajab teh disebut Syahrullah. Kerwa Syaban Syahri cakangjing bulan kula ke Ramadan Syahru ummati. Jadi orang menghadapi bulan Allah Syahru julukan anak. Kiai lamun hayang rada ngabersihan awak di bulan Rajab kumaha ibadahna. Oh ngunci maneh di jero kamar ulah keluar dahar ulah minum ulah mandi ulah moal kudu sabulan 3 poe ge buka tawang geus innalillahi ngabersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae. Terus unggal bulan, unggal minggu, unggal poe ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kokotor zahir mah gampang. Kenapa kotor rinso. Kena kotoran-kotoran umbah gampang karena. Tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin, ngabersihan nafsu. Ya Allah ya Rabb. Ya hese lagi lain hese beneran. Urang cicing dihareupeun imah atawa di sisi jalan. Haju nempo awewe susuna rada gede kan tuh muka deh saitik luhurna. Ya Allah ya Rabb putih deh, aduh denok deh. Tak eta nu boga susunya anak kunaon ari nu endut-endutan hadi hate haji pendi pan goblok. Susu batur tapi nyut-nyutan hate urang. Tah eta ngaranna nafsu. Oh. Tuh kan batur nu boga susu, batur nu mamawa susu, batur nu ngurusan susu, urang anu endut-endutan. Eta nafsu tah ngaranna. Hajinya nukang, lempang, eplok cendol. Masya Allah baik ya mah. Tah, nyana nu lempang, urang anu napas ngos-ngosan. Tah, eta nafsu ngaranna nu kos kitu. Hayang nyaho ta oh jahe. Tah, ngabersihan eta hese. Ngabersihan eta tanu hese. Supaya lamun aya awewe rek listrik henteu liwat di hareupeun urang, okos kadal liwat. Biasa bae. Nyana lempang eplok cendol biasa bae. Tah supaya datang kadinya tah hirup teh. Urang keur cicing di hareupeun imah atawa di sisi jalan aya mobil beuh heran. Lampuna nongtot. Waduh
Loh, ieu beda jeung LGX ieu mah ieu. Wah, LGX mah BPKB-an. Masya Allah, tinggal dibawa ke Madura betimbang. Ieu makan bagus. Urang teh timbul sepamat sekurang sebarang duit tetap mobil. Ya Allah, tah mobil du liwat hate urang nu ngerenyed eta nafsu. Kitu eta mah nafsu mah. Masya Allah karim. Urang keur liwat aya jelema aju nyana liwat barang liwat ka urang ngajebian nyiduan ih urang marah eta nafsu teu puguh teu karuh mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin nafsu teh ambalaya mantak diatur micina nafsu tina ria tina ujub tidak takabur aya aturan-aturanana hiji-hiji sanapsu etalah ngaranna toriko taha ieu nafsu-nafsu urang lamun teu diarahan atuh moal aya ngilaheun ibadah urang makan ku nafsu kaajak ku batur ibadah urang mah ku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang deuk ka masjid teh senang perasaan nafsu wah ibadah teh penting bae lah jelema sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan be warung ye rada maju nafsu ieu teh kulantaran lalajangan bae leja hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu jurig malah mantan tah nafsu teu diarahan mah urang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid bulan Rajab abis syiar teh luhur atuh mangga bae tapi lamun teh dibere amplop harus ngajang hilek nafsu wah kesambalaya eueun nyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang mamang sia menanya ka aing teh mang haji kos tukang toge bae kiai atuh nafsu hayang di kiaikeun eta urang mun dijabarkeun ambalaya ya Allah ya Rabbi nafsu asli na ruh urang makan ti Allah wa dafaqtu fihim min ruhi teh hayang dikitu-kitu hiji we hayang ka Allah kalbu urang teh kalbu urang ieu kudu dibersihan sebab cek Allah moal aya nu mahi neuk muatkeun aing langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi moal mahi neuk muatkeun aing cek Gusti Allah kecuali di qalbul mukmin di hati orang mukmin hati orang mukmin mah bisa ngasupkeun rasa lain Allah na rasa Allah asup ka maha agungan Allah maha kawasa Allah maha kersa Allah jeung maha sagala-galana Allah karasa rasa karasa aya Gusti Allah aya di qalbu urang Numadak khusus salat lantaran karasa aya Allah karasa lain Allah na aya di qalbu urang rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupang ngaranna Saruti
kan karasa atuh sarwiti mah di Cikupa ngan rarasaan di dieu aya. Aduh Masya Allah, udang hees ge langsung wit di mana di kau. Tah eta rasa ya. Nah hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngararaji kieu digerakkeun ku Gusti Allah ngaji teh ieu teh nang Allah deuk diwauhkeun ka Allah ku Allah bentak tenang ngajina geneangan tempat anu kira-kira bakal teu kanyahoan ku batur bari ngaroko bae di luar. No, lain ngaji teh mah kos kitu menyayomkeun guru. Los guru gocaprak bae aing mah aing ngaroko sia-sia. Cak nu ngaroko sia, teu mah sia sial. Nah, ieu nafsu. Lamun eueuh nafsu nafsu nan nafsul ammaratu bisu nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul mardiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kanjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber pindah alam kulantaran urang mah kuari resep kene dahar alam dahar resep kene nginum alam nginum resep kene awewe atuh alam tidur alam ieu bae urang wa taala mun geus eueuh karesep minimal 50% bae kurang karesep terhadap duniawi hampang awak dibawa ibadahna hampang nyelecep bae sebab perasaan bisa itu diatur cara daharna ulah barang haram barang syubhat ulah asal ngeunah bae barang minumna gitu kene pakaian gitu kene geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamereti pamarentah ulah didahar kiai bae manu lain kiai masa bodoh kana raga ge BHS du menang di pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram kieu ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina dik dipagahan sia menorolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsan henteu cenah hayang dalilna geus teu kudu make dalil capek dalil capek kiai nusuk ngadalil bae tilok us salatna kiai nusuk kajumayan dulal dalil kukul mah teu diladenan kudung-kudung jamu-jamu mah kedeng-kedeng jamu-jamu ji cakna pasaran meureun ha ini mah mun hayang nyaho tah kosit ulah didahar ulah nyaritakeun haram ulah da pamarentah ge kuari aya nu hebat nyana diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya malih bejakeun wari aya nyana diuk da di pemerintahan morak kene mangani tapi tilok ngadahar duit pemerintah bajuna ge menang sorangan we kadeul bersinar sangkilang diuk di pemerintah nyana mah deuk ngatur-ngatur negara. Urang anu teu ngatur nagara endaan mentaan bae je eta teh mah goblok bin tolol bin bolon kiai deui teh aya deui kuare ge kiai ya Allah ya Rabb ieu mah lamun aya geunah lah cenah kiai moal wak aya geunah nu sabodo sia eta nafsu hiber gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan ke Gusti Allah tah eta di bulan Rajab syahrullah urang ngabersihan nafsu carana kiai kumaha lah puasa
ulah datang ke sabulan puasa Rajab mah besi saliru jeung Ramadan ulah sabaraha poe Kiai 27 poe atawa 35 poe tidak milih ulah sok ngomong sia endek atuh henteu ngomong mah ngocoprak 27 poe atawa 35 dek milih mana tak awas ya mun henteu burut ya ya Allah ya Rabb ya jadi ulah sabulan sebab besi saliru jeung puasa Ramadan 27 bae atau liwat 30 mangga kumaha urang dek milihna bae mangga ulah aya unsurna geus bae niat puasa sunah ngabersihan nafsu beres sugan we urang di bulan Rajab bisa malarek raj kabeh raja naik maksudna Isra mah leumpang teu penting aya meraj mah naik geus urang lamun geus puasa mah sugan unggal penting bisa naik siapa juga halal arti beheran mah beheran ngaranna tah aduh ya istirahat saya ngaran 27 papan gua mah sibuk ya gua mah grepan usaha lah waduh tuh kudu puasa marido Allah hayang tapi pan ieu lalakona atau kula pan di pasar ridho Allah mah tuh hayang ulah 27 cukup 20 hiji bae tade geus 20 hiji waduh kene asana jere ge 20 hiji mah pantau mah boh atuh kudu santri ustad kiai 20 hiji mah tuh kula mah pan boh atuh mangkaning kan ka toko kadang-kadang ka tuh lah tuh ngaran-ngaran ngantor nah ieu mah teu kuat asa 20 hiji mah geus atuh turun saya ulah 20 hiji 15 we ujungna moal puasa ya budak ya ujungna moal puasa ya budak ya tanya waduh deh kan waduh ya itu kan bener asalnya jenah 15 somol kuat kiai kesibukan Masya Allah ngaran-ngaran lah tuh korek-korecok pada itu usaha beren pemajikan di imah jeung keluarga usaha tuh kieu capek kula mah tah ulah 15 sebagai ulah tuh 9 turun ujungnya moal lima budak ya masih waduh kayaknya waduh kiai 9 lah tuh mah beh ulah tuh kiu-kiu pan sama kiai waduh ulah 9 jangan tuh kiai geus 17 seminggu berarti siata masih waduh kayaknya cenah kiai kula kan ngojek lah atuh isa minggu mah teu geus jang sia mah 3 poe tah 3 poe bangga sedang Salasa Rebo Kemis bisa kena cenah kiai kula ketukan siapa ieu mah budak ujung mah moal alasan geus atuh jang siapa ku sibuk-sibukna sapoe we poe Salasa tah deres sudah kiai lamun setengah poe bisa dah setengah poe Masya Allah ieu mah budak pohara amat sih tah jadi minimal mah tuh sapoe sakuatna ngan kanu karolot kula mah kanu karolot besi teka panggih di jeung bulan Rajab kan kolot nu umur nangis 60 70 80 na ieu mah nu kolot besi teka kapanggih di jeung bulan Rajab wayahna kuatkeun datang ka 27
hijang nu kolot bae nu kolot bisi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab bisi panasaran 27 poe jang ngora mumpung ngora ulah diliwatkeun kesempatan mumpung ngora keneh mujuna keur gagah nah ieu 27 poe nu ngora 50 40 tahun 30 tahun eta ngaranna ngora nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid budak ngora anu hatena nyantel ka masjid budak ngora sabun budak ngora anu selalu ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh 7 golongan manusia anu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah al imamul adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus daek ibadah geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah ya Allah ya Rabbi ulah haji urang aing ngora keneh lah saja mengkolot bae lain kitu ayo berpacu dalam melodi melodi nah itu majaz bimana ibadah berpacu orang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot bisi teu kapanggih deui jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerege ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun syarat ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab kemari abah tas gaji di Cilongok ayo bah ayo puasa wow masya Allah anak nama datang ke maghrib bapak nanti ngecak anak nama bapak munafik nih ngajak puasa saya mau puasa bapak mah kagak iya dah udah urang ulah sok kajung marah ke anak elek ku anak marah iya deh terusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik ya karib nah geus lempengkeun hate urang ngan aya puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi tapi puasa sunah mah beus poho doang mah beus poho puasa sunah mah menang misalnya urang malam salasa geus siap dek puasa tapi teu niat nu mantak haju teu niat saur ge teu hudang mah ge jam 7 geus ada istiqomah emang tadi 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa jatuh subuh nage kodoan ya Allah ngedah nang Allah iya tinggal narima bebau budak babari amat ngomong jalan lain ku Allah main moal nang Allah kan geus meureun karunya mana niki ge Allah ka aing dibere nikmat hees aing kana jan kodoan jaya ieu babna babari teh budak ngomongnya hasil ngaji teh dipake kos gitu bisaan da budak ulah beunang muridkeun ka batur gas kuari mah tuh geus ngeunaheun nya mandi salat subuh kodoan barang di jam 8 can ngadaran naon ieu mah can ngadaran je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa ka jam 8 niat teu salah niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab abeh teu artieun ku pamajikan keur naonan geus mah urusan jeung Allah make bahasa Jawa aing
niat kaula puasa Rajab dina poe ieu jadi geus niat jam 8 jam 9 masalah jam 10 masalah asal can ngadaharna naon jadi babari puasa sunat. Lamun kieu mah ya isuk urang geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah poe mah poe caritan langsung ngawudu bahkan aya kupat disikat deui wuduk di dahar kupat disikat beres teh ngopi ngarokok deui set barang geus beres ngarokok teh tah neuleuh jamnya na jam 9 masyaallah orang teh ngaliji raja geus aing niat puasa ku nya puasa teh geus jebeg goblok teh batu atuh babari puasa kos kitu masa tahun ge kuat puasa kos kitu satahun kuat batu ya Allah ya Rabb sebenarnya ieu mah ngan sakadar mepelingan ya geus raho padahal bisi pohok puasa sunnah mah ulah bingung-bingung maksudnya encan barang dahar mah oh kurang jam 9 encan ngadaran niat puasa naon Senin Kamis kurang lantaran buru-buru bae isuk-isuk ke pabrik ideuleuh ieu jam 7 jam 8 berangkat ka encan ngadaran naon pe Senin geus niat puasa beres masyaallah babari puasa sunnah mah babari urang tipeting niat puasa Rajab niat kaula puasa isuk dina bulan Rajab sunnah puasa kajadian hari jam 11 lapar ngagoreng sami apa puasa sunnah ieu loba teh nu ngaieuhkeun puasa sunah geus ka dituna asal geus ngaieuhkeun sunah bae ka dituna ge bakal loba ieuh-ieuhan lah kos kitu ieu lah kos kitu ieu henteu nganggap mutiara pan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus ikeur carita hiasan tapi aya jelema make batu sintetis menang meuli di mingguan 500 perak ngahutang tapi digosokan menganggapnya karena batu hebat wah ku batu disebut itu mah batu lah digosokan sintetis kaji aing mah resep pokona aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah pan itu mah beureum sarua jeung bibir pamajikan aing nantak aing kagagas nilai batu iya sarua jeung nilai bibir pamajikan aing emang aya keneh oh pugu ninggalkeun aing pamajikan nah iya tinggal bibirna we di dieu geus kagagas aing ge tah jadi nganggap urang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan nu mantak wiridan ya wiridan urang teh wiridan hebat zikir tapi teu nganggap moal jadi wiridan sholawat teu nganggap moal jadi wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah ieu mah pohara ieu mah jimat ieu mah wiridan ya Allah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya Nggih, urang nu mantak teu hudang ti peuting tahajud teu nganggap hebat kan? Nu mantak urang peuting teu hudang haju tahajud teu nganggap hebat kan kata tahajud bener kan? Bener kan? Ngomong sia. Teu nganggap hebat atuh. Ya lamun nganggap hebat basa kumaha urang deuk apel ke pamajikan ka calon pamajikan. Beuh. Ngistrikan lagi 7 kali. Datang ke batur lamun aya nu ka dieu teh raheut hebat-hebatna seukeut eta kan nganggap urang teh nganggap tergantung anggapan jelema nu mantakna saupna hararebat norikohna rewet anggapanana hebat nganggapna tah iya urang teh can bisa nganggap urang nu mantak ngaji tah hebat
sapinah teh di mingguankeun kok jadi hebat anggapanana mutiara wajibna gede Fathul Wahab tapi tepati nganggap malah naon nganggap kita tergantung anggapan orang. Nah nu mantap kurang lamun teu nganggap ka tahajud teu nganggap hebat atuh moal tahajud tapi lamun urang hudang masyaallah dipeting ieu seluruh wali-wali Allah hararuda solihin hararuda nantinya we aing bahkan sok nonton TV ge hudang penting nu WA-an ge hudang tarolol goblok coba nah kan anggap urang ieu mah lain kadinya bu para ahli Allah mah penting ge hararuda aing teh meureunan dihijikeun jeung ahli Allah batur mah nganggap tahajud teh hebat aing geus nganggap tahajud teh hebat mulai urang kacai tiris tapi nganggap tahajud hebat perang urang jeung tiris masyaallah tunduh tahajud hebat kajeun ku aing di perangan kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu nya tunduh ngandahan SD namun nganggap tahajud teh hebat moal tunduh atuh urang teh sarengan ge saparapat jam haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang geulis anak jin atuh geulis anak jin urang moal tunduh ngarepan awe geulis nganggap urang teh tah ieu ge sarua lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat enggak apapun yang terjadi enggak aing mah semua besi teu kaburu besi teu datang deui aing ka Rajab aing puasa bae cakolot gas mun puasa bae aing kumaha ge kudu dianggap hebat ya tuh cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh ye pengen pake puasa tuh cek pemuda keneh ye budak ngora anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah ieu hebat aing geus mah budak leutik dah aing puasa lah mumpung leutik keneh aing belajar teu teu puasa kan kabeh ngomong mah dibuktina mah Allah wala coba gengke we salasa asal keluar berarti imah bangun leuleus orang di kamar mah geus ngarokok goblok tuh budak aya nu nipu diri tolol iya puasa Rajab sunnah ngebersihan jangan ngebersihan nafsu urang mentak baba ada belajar zikir mah gampang bisa bae bisa tapi guruna teu meunang anu teu mursyid bedana zikir thariqah mah kudu nu mursyid hese lain padu urang geus ijazah haju geus bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah cilaka ieu mah bahayana thariqah mah cilaka lantaran engke takabur asa aing jadi guru asa aing hebat batesanana kumaha batesanana geus bisa ngageserkeun nafsu mun neuleuh awewe urang ngerenyeg keneh berarti masih jelema biasa lamun neuleuh dunia masih kene hayang urang masih kene biasa al qalbu lahul iqbal wal idbar qalbu eta ngabogaan madep jeung mundur badep ketika maksiat mundur ketika taat eta biasa qalbu urang teh mun menghadapi maksiat mah madep tapi menghadapi ibadah mundur eta aslina qalbu ketika ku urang diopen diurus nafsuna engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat sanggeus madep kitu encan wajar jadi guru thariqah mah jadi guru encan sakitu geus madep kuari ka Allah tapi encan boga rasa encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi kuari mah iqbalna ka Allah idbar kana maksiat embung bae maksiat teh embung bae maksiat teh datang ka embung boga TV lain ku diharamkeun embung boga HP lain urusan haram embung bae lamun masih kene urusanna haram bakal jadi fitnah
cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu embung bae neuleuh awewe teh henteu capek neuleuh awewe teh urang embung neuleuh teh teu capek pan ari dina syariat mangke bakalna capek ai ku urang dideuleukeun ieu haram ai teu dideuleukeun ieu mubazir cak Haji Pudoli sama ceramah di kos kitu kayak mubaziran segala nah lah iya lain capek tapi masih kene masih diganjar lah berpaling diganjar ngan geus lewat tidinya lewat teu capek deuleuh awewe teh sakadeurna mah dideuleukeun berarti sepi biasa we dalemkeun dunia dibere geus teu resep ku Allah dibere teu resep tak eta teh geus mulai teu kaharti kan sebab urangna raresep jeung encan pernah ngopenan nah engke dibere teu resep neuleuh dunia teh ijid mulai teh dibere rasa tet lamun geus dibere rasa eta karak meunang jadi mursyid silakan ngaguru cirina aya ya tilu cirina mandak aya jelema ngaijazah ke zikir kan aya cirina nah siapa oh encan kapanggih cirina temen aya minimal tilu ngan malebejakeun minimal tilu aya cirina nu jadi teh ya kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleuh ku mata eta ge kadeuleuh ge bakalna cirina sia teh zikirna jadi iya A B C lamun encan budakna ijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal mementak zikir mah zikir tapi sasar lamun geus atas nama toriko kecuali zikir biasa mangga bae bebas sama zikir mah kumaha bagus kudu malah dan lamun geus asup ka golongan toriko lain deui ke zikirna sebab eta mah urusanana ndek ninggalkeun opat perkara hiji dunia dua makhluk tilu nafsu opat setan engke setan bisa kadeuleuh ku ahli toriko setan bisa kadeuleuh biasa ngarupa polisi ngarupa tentara ngarupa kiai ngarupa pedagang bahkan setan mah yajri majrodam nah hiji jeung Haji Pendi jadi bae rupana nyana padahal setan asup ka jero asup ka jero setan ya Allah ya Rabb geus ngarupa kiai setan teh kan kadeuleuh engke mantak setan teh sieun ku ahli zikir mah kaluar nyana keluar lompat sieun ya sieun mantak ditonjok ku Imam Syafi'i cet buta setan tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecah setan nah nyahoan Ustaz Abdul Qadir diome setan teh oh ku Kanjeng Nabi mah pan di talian setan teh di talian kapan dina Bukhari dina tihang setan di talian mun cek Kanjeng Nabi lamun teu sieun ngaleuwihan itu Kanjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa moal aya anu ngaleuwihan kal cek Kanjeng Nabi mal dilepaskeun di setan teh di talian jadi kadeuleuh setan teh nah eta lamun jadi guys wajar jadi guru torikoh babari zikir mah ulah atas nama torikoh jika bertorikoh kudu aya ciri tilu minimal hiji diantara tilu nah ieu urang ngabersihan batin puasa ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal hijina poe Salasa nah mulai ya 27 cenah kuatkeun liwatkeun 30 hiji 32 30 cenah kula pada disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu aduh nah urang ge puasa teh ke bulan Rajab puasa ye urang di tengah imah
lepet aya, lontong aya gitu kan, gorengan aya, misal nu aya ieu mah, atawa nu dagang aya, duit boga, eta perang ngaranna teh urang. Duit boga, urangna hayang. Waduh, capek orang puasa. Masya Allah, Masya Allah. Age kerletik bayar rangginang cokotan. Kadinya keling. Puasa budak letik mah kos gitu. Aya anu teh di daharangan diambil. Sini aya geura magrib bae. Eta budak keur perang eta. Eta keur perang tah. Aya tukang angon mah pan lain nya nama. Tukang angon mah silem. Kadeleuna mah silem orenganan lek beres. Tukang angon tah mah. Nipu diri. Nah, iya urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin. Kangjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab atuh aing ge sugan bae hiber gitu kan. Oh menang ke kemudian Salasa Rebo Kamis bublak aya nu ragag di dipan. Pemajikan kaget kunaon Kak? Waduh, Mi'raj teu kuat. Ragag kakak ieu waduh. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ieu mah geus umal nyaritakeun ganjaranna nya, ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajen teu dicaritakeun geus. Jangan sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal 1 Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head. Maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah? Desese. Ji keur head emang. Itu baik bobrok sih nyebut head kain. Puasa. Nah, sakuat da urang tapi kan dengan kekuatan orang nu Allah ini saya pentak Allah ya Allah ya Rabb abdi teh dek bakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti abdina nu Gusti kuat di Gusti titah ka Gusti abdi reka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa. Kiai salian di puasa naon? Oh benar. Maca sholawat menangkeun 4.444 sapoena. Aduh tidak gitu tutup keburu kamamana atuh emang sih mah kamamana henteu sholawat henteu ulah sapoe tuh saminggu 4.440 azan cenah kieu bol kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku sholawat 4.444 cenah loba teh atuh kiai teh mah geus 444 asal lo batik jadi 444 jadi 44 biasa ada jadi lo batik opat kampak ya nawar di situ opak ya kampak ya katarang sia goblok ya dasar dia mohal meren baca sholawat ya anu leuwih hebat wiridan eta tibatan maca sholawat ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulna tanggal 1 Rajabna menurut hisab Qatin Sulam Munairen poe Salasa urangna ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna. Wiridna adalah maca sholawat ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peutingna ulah loba teuing sare sakitu we
gua bacana kiai lamun penting teh sare beurang hees atuh teh ngaranna ojol waktu. Ojol waktu teh mah dendam ongkos urang puasa ieu kuari ai bukana teh teh manis aya teh pahit aya kopi aya susu aya eta mah ngaranna lain puasa dendam. Segala rupa aya tah ulah biasa we waya bukana biasa bae ulah sok segala aya 5 gelas incu datang ke awas jangan dekat-dekat ini punya kakek semua. Incu tuh ulang datang incu sono ada emak lu sono mama lu sono ini mau punya kakek semua kakek segini kurang tolong sama emak bawain lagi satu lagi ya hei. Aki goblok. Insyaallah karim datang ke Incu lagi ngadoakeun kapan matinya kakek ya. Hai pelit-pelit tak ka Incu datang ke didoakeun kapan matinya ya kita telu aja yuk. Masya Allah. Nah ialah bulan Rajab sakadar mepelingan supaya orang non gitu ngaran gairah horeganannya di mana tuh orang jemual henteu pasti menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ghabanul kalbu wasaid Zain boga anjing lacak Ki Zaid dikencarkeun cek Ki Zaid hei Bopi kejar kijang Bopi nyelek kijang mobil apa kijang kamu macam-macam aja. Aduh sial si Bopi kuat kan nyilek gitu aja. Nah Bopi kejar dikejar kok jana bismillahirrahmanirrahim ayo hilang tidak penglihatan karena mengejar kijang untuk diterkam. Geus sajam baik 2 jam 3 jam keneh bae je isi Bopi ke mana ya ganti ngaran baik kowe gitu si Pepen je jadi karali si Bopi pas kurang giat amat udah balik ya kudu ganti ngaran kan dukun makan kos gitu asal gering bae ganti ngaran atau dagang tuh maju-maju ganti ngaran puru kurang modal endahan ngaran dari sasaran tolol dah dukunnya. Aduh kenapa ini aduh saya dagang nggak maju-maju katanya woi mati harus ganti nama cek dukun ganti ngaran kerja ngaran aja ngaran kula iya adalah kerti bapak mah alhamdulillah Marta oh nya Marta sih ngaran kulantaran iya dagang sia haju teu hebat mundur baik ganti Bakrun tuh ganti Bakrun Masya Allah kuliah kuari dagang alhamdulillah maju dagang martabak ngan geringan baik jadi kuari geringan baik datang deh kadukun ikir ieu ngaran Marta dagang teh mundur baik barang ganti ngaran Bakrun tah kuari kurang mang Bakrun dagang martabak maju ngan geringan baik hitung-hitung dah hijikeun jadi kurang martabak Bakrun. Jadi kuari ngaranna martabak alhamdulillah dagang na maju dagang martabak geringan teu ngan moal kebal pae. Tah dukun da pagaweanna sial tah dukun Iba Bopi ya kejar set 2 jam 3 jam 4 jam incan aya kene bae
kemana is Bopi ya atuh ki saya tandang kaleuweung dula deule bareng kepanggih-panggih sore aya kijangna geus pae deja ieu oregana pae kijangna tah ikan jadi masalah andai kata aya anjing pelacak kuki saya dikencarkeun kita moro kijang aiheng ieu anjingna eueuh kijangna ge eueuh walau gobaan hul kalbu lamun anjing tukang moro mau dikencarkan ku kisaen eueuh teh jeung kijang-kijang mah eueuh 5 jam genep jam eueuh sampai ka sore eueuh bae barang diteang teh kaleuweung kapanggih summa wajadahu mayyitan kapanggih kijangna pae tak ieu statusna haram apa halal lain dibawa ku anjing kan ai moro mah benang dibawa kan dijinjing baik irup atau pae dibawa itu diseret dibawa anjingna balik ku urang kaleuweung aya kijangna ngan pae statusna haram apa halal masya Allah karim tuh walau gabanul kalbu wasaid lamun ti pandangan mata kizaid anjing jeung kijangna sebagai borwanana ai hektu wajadahu maitan kapanggih teh pae si kijang nu diborona karuma hukumna haram sebab aya kemungkinan hiji nu mandag diharamkeun teh aya kemungkinan mungkin paehna lain ku anjing boroan hiji aya kemungkinan penuh sejen tama paeh nomor kedua ya kemungkinan teh ieu bisa bae ngadu jeung anjing kemudian bisa kadatangan deui ku hewan-hewan anu sejen atawa mantas ngadu jeung anjing diboro boga kekuatan nyana hajunya na lumpat nabrak tangkal kayu berarti paehna ku sebab nabrak tangkal kayu sababaraha kemungkinan geus kulantaran aya sababaraha kemungkinan geus diputus haram beres geus ulah hese haram deh lamun aya pasalaki leungit pamajikan biasana salaki teh balik ieu mah 3 poe teu balik ieu kan pelacak sarua bae ieu kudu diperhitungkeun ieu teu balik 3 poe ka mana ieu sing hade ieu tah aya lalaki onam teu balik teh wajar salaki teu balik ka imah sapoe 2 poe 3 poe wajar ieu mah awewe salakina nungguan di imahnya nana balik nah sapoe 2 poe 3 poe tah ieu kan kudu dilacak ieu aya sababaraha kemungkinan waduh awewe teu balik masya Allah taliti ternyata horenganan bener nyana pernah main di hotel atau dibawa nyana teh gitu ku cocodot dan lain-lain sebagainya eta tinggal diperhitungkeun tah lamun anu leungit eta teh kudu diperhitungkeun sebab ieu ge ieu hewan boroan
leungit aya sababaraha kaihtimalan kemungkinan nu jelas haram eta lamun memeh diterkam dirahitan wein jaroha wa goba lamun teh ama anjing dilepaskeun titah moro kemudian anjing tersebut lepas saja moro begitu moro menerkam sanggeusna menerkam geus kanyawan terkamanana mah tapi haju kuari leungit sajam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam sore kurang diteang kali itu summa wajadahum maitan barang kapanggih tetep bae statusna tetep bae harum haram bil awar nurutkeun kaul azhar sebab sarua eta ge sanajan geus diterkam lantaran teu langsung dibawa ieu aya sababaraha kemungkinan anu kaluar ti aturan boboroan anak itu diihtimalkeun dipanteskeun kana paehna lain hasil daripada boroa mantap hukumna haram Sunan Abu Daud wa ghairihi biturukin hasanah di hadis Ya'di bin Hatim qala qultu ya Rasulullah hiji sahabat kanjeng Rasul inna ahlu saidin abdi mah tukang moro pada malam Nabi teh moro di leuweung wa idza ahadana yarnu sayd tajibu anhu lailatain wa salas salah saiji di antara kami teh aya nu moro ka leuweung haju leungit boroanana anjing boro-morona 2 peting sampai 3 peting leungit we bae jadi humaitan barang kapanggih pae aya nu diborona kumaha eta ya Rasulullah nya kumaha eta teh cek Kanjeng Rasul idza wajadta fi athara sahmika wa lam yakun atharu sab'in wa alimta anna sahmaka qatalahu fakul di mana kapanggih hewan pas urut panah mun dipanah teh tanda-tanda anu sejen nyaho anjeun teh bahwa ieu paehna teh ku panah silakeun tamah tetapi ketika aya tanda-tanda urut nu sejena jeung lamun diboro ku anjing aya kemungkinan paehna lantaran leungit sapeuting 2 peuting lain ku anjing eta mah ceuk Kanjeng Nabi kudu diperhatikeun sebab eta henteu asli